Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang munggaran sareng si Idar anu baris medar dongeng sunat. Di mana eta ayana dongeng sunat teh sanes teh kajabi di Idar channel. Nyemutan kepada mitra para wargi sadaya anu can subscribe channelna, ayo gerak di subscribe channelna, oge pengilah like, komen, terus tiasa di share atau nanti dibagikan ke rencangan anu sanesna. Dina cerita nu baris di pada ayeuna aya dua orang pemuda anu keur ngobrolkeun ngeunaan masalah wedal. Naon wedal teh hari lahir di Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tah aya pemuda anu boga parilimbon terus numbutkeun parilimbon manehna di mana budak lahir pas jeung modal kelahiran anak supaya kumaha lamun dina masalah penyakit supaya teu iri, lamun dina usaha supaya lancar dina usahana. Mending urang ngalajuan, urang tonton bisa daya mujeng nonton. Oh, mahrum. Oh. Jadi urang nyampur mana? Oh, hujan, hoream tadi kali sudah hoream. Urang nungguan sih. Di rumah. Itu teh nunjuk nanyakeun teh. Naon nanyakeun naon? Ku tetangga minta anteur. Gering. Tetangga gering. Oh. Gering teh cager-cager euy. Oh. Kain biasanya tinu naonnya pengaruhna. Lain gering naon, tetangga gering naon? Wah, kitu we jeung nu walilo. Hah? Jeung nu walilo. Oh, Ngomong serangan ngacapuk. Epiden. Epiden ngaranna kitu. Teh epiden Ya, karena penyakit epiden kitu mah. Jadi Nah. ngomong coblak wae, tina wadal ge ngaruhnya. nya na wedang kitu mah berarti eta maehna boga wedangna nu ieu. Kupat panane mau bisa ka ditu. Nya, Urang rek nanyakeun jadi kurang ditepikeun. Itu teh si jelema itu teh wadal teh lamun teu selama Senin. Senin. Oh. Oh bener Senin. Paingan atuh naeuh atuh wedal Senin si eta. Wedal Senin ari ngaranna sa teh? Ngaranna teh Tini. Ngotin Senin taraje. Nya wedal Senin teh taraje ari man. Cet hitungan naon Senin Gimana taraje? paririmon zaman baheula zaman nini pari teh warisan ti nini aki baheula lain paririmon zaman ayeuna model bo daun kitu cai nu kali itu bumi lain ieu mah tanung lain. Senin teh taraje. Nya ieu jadi wadah paririmon buhun ieu teh. Senin taraje berarti si eta bener. Nya pasti geurna kitu atuh. Kudu kumaha ge? Ya sama berarti Uban. bubarna mah eta kudu minangkeun mandi make daun dadapan. Daun dadap mandi daun dadap. Udah dapet itu kumaha? Ya daun dadap Apa sih iya nu sok dipake lalap? biasa sok nu deket-deket makam aya teh daun dadap Kudu gitu. nya. Oh, oke kurang tepikeun nya. Jeung deui pan mitohan lagi sarua. Itu hara ripuh atau Ribu mitohan lagi. naon gering naon Mitohan amat jadi gering nanti kumaha jadi sok lamun tengah peuting teh tara bisa sare peuting. Gitu. Jadi siga anu gangguan. udah gaib gangguan gaib Tawadana teh asa emang nyeta anak jeung mitoha jadi minantu jeung mitoha wadala geus eta geus padu ayeuna mitohana salasa oral si lamun rabo. ya rebo mah jolang teu baheula lagi jolang teu rubah pariremun baheula mah rebo jolang Rabo teh jolang. watakna kumaha jadi watakna lamun jelema anu sok ieu wadarbo anu nya jolang eta jelema teh secara teknis kemis mah berarti tulak pantok. Saya teh meuli asa beuki ngacapuk ieu mana? Lain ngacapuk ieu mah emang modal kanyataan, modal nu aslina mah ieu
Wedal nu pertama aya wedal teh bahasa wedal teh sih. Mimiti pisan. Nya wedal teh artinya tanah lahir, ulang lahir teh eta teh wedal disebutna tanah Pato. tulak pato. Eta watakna kumaha? Kamis watakna gede amok. Anjir. Amok sih eta mah di mana bahayana eta mah lamun kawin jeung kanu lumuh watir apa banyak temuin. Jadi Dipres amok-amokan manehna model balik telat, manehna mah bisa si politikna teh nya balik telat dan pembajikan teh omongan lantai motor digudut ku kuleung. Ku alasan Meholi napal ka dieu. wajarnya mogok. Ya. Dan soalnya nu watakna poe kemis mah ide-ide teh aralus tapi ngan nya Amok amok mama spesial. ah guys Cacing satu. satu rantai rantainya nya Ai minggu tak terakhir. minggu mah di nu R cerita Oh bener. Namun salah salah huruf. salah hurufnya manehna wayahna we Karena naon? geus manehna kadang anu naon Torek bonge. sore kadang sok Aduh eta penyakit. penyakit nu salah ngaran kan eta nganung kanu ceuli kan ngaran dedengan kan manehna teh Kelas kedeng penasaran urang mah. Sajan urang balik kan ai pasien nungguan. heeh Ai mana eta buku kitab dina kitab naon bisa apal ieu? ya Kitabna kita prentintin 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 eta pangus rek dipau ku orang Jerman eta teh goblok Kitabnya? kita teh digaran prentintin Prentintin aslina. Oh eta teh Prentintin teh diganti ngaranna. Nama geus asli nama kita rahayu sawelas sadina Maka nih penting ditungguan di mana? nya terus we mun aya keluhan-keluhan naon di warga diri itu ka dieu we beja Oh, ya. nya Assalamualaikum. Waalaikumsalam sampana di nu wedal mama Para mitra, para penonton sadaya nu parantos nyakseni leme pedaran dongeng ngeunaan wedal eujeung ngaran Laila. Tonton teras Ceidar Channel. Utamina dongeng Sunda Ceidar Channel. Wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.